Kunaon beut kudu mika nyaah ka indung jeung bapa. Sabab lalaki anu mika nyaah, mika cinta jeung hormat ka indung jeung bapana, hatena lembut jeung pinuh kahadean. Eta nu jadi daya tarik utama, di dinya aya ridho ti Gusti Allah. Mun indung jeung bapa ridho, Gusti Allah oge bakal ridho. Tapi lamun maranehna teu ridho, kahirupan bakal karasa hese, berkah bisa leungit, jeung hate oge moal tenang. Sanajan hirup keur nyorang kasuksesan, tapi lamun maneh nganyerikeun hate kanu jadi kolot, moal aya rasa puas jeung rahayu nu nyampe kana jero hate. Ridho kolot teh kawas lampu pikeun jalan poek. Lamun pareum urang bakal leungit arah. Tapi lamun caang, sanajan jalanna taranjang, bakal aya rasa yakin anu tembus kana hate jeung ngahudangkeun kasabaran anu bakal nungtun unggal lengkah dina lalampahan hirup. Inget coy, kasep teh lain saukur beungeut, tapi kumaha maneh bisa ngajenan kolot, nyang harepan kalemesan hatena, nurut kana nasehatna, jeung ngajaga hate anu ngandung jeung ngasuh maneh tinu tadina eueuh nepi ka jadi jalma ayeuna. Lalaki anu mika nyaah ka indung jeung bapa bakal mibanda kahirupan anu harmonis, lantaran ridho jeung doa kolot janten sumber kakuatan jeung berkah dina sagala hal.